Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika manehna sama sakali teu nyahoeun yen Andi mah harita teh geus eueuh di Cipancar. Kaayaan dirina teh geus teu mangrupa Rusiah deui. Puguh kabeh-kabeh ku Andi geus kanyahoan. Duy kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Tara anggang ti sayangna gening ari jog-jog Kang Andi engkang mah panginten teu acan uninga. Kumaha kaayaan euy ayeuna? Harianeuna tungkang mah mun daya mall-mall. Nyeus dina hiji peuting ngahajakeun niis di kebonna. Diuk dina bangku handapeun buah. Bubuhan harita bulan keur meujeuhna mabra nembongkeun jirim sabudeurna. Bari hate teu weleh sumambat kanu plengles teu mall-mall. Ras inget kamangsa nu geus tinggalin di tukang. Kapan kung si manehna didinya diuk paduduaan jeung Andi. Turug-turug deui dina kaayaan keur cang bulan saperti harita we. Nya teu wudu jadi matak nimbulkeun kasuat seuit hate. Nyadet perbawa rus ras kagagas. Asa digorehelkeun deui mangsa endah nu pinuh ku harepan saamis madu. Tapi buktina sagala harapan teh ngan saukur mangrupa impian atawa mangrupa ciibun isuk anu dina gebraena kasorot ku panon poe terus we musna ngajadi saab sarta taya tapak-tapakna acan. Kang Andi cing atuh gara sumping. Nyeus ngagarentes deui sabudak panon ngareret kana bulan. Ruk we manehna tungkul kawas nu ngarasa era. Dumeh Cipanona geus mimiti bijil ting surungkuy. Kawasna bae. Lamun harita nyeus nyahoeun yen Andi teh sanyana mah harita oge teu jauh. Piraku teu ngadaregdeg manehna ka Imah Adria. Lantaran harita teh Andi jeung Ki Jantra keur araya di dinya. Tadi mah ti ujung mandi geus kumejot we hayang manggihan nyeuis. Tapi ari geus datang kadinya, hatena jadi murengken. Bakuna mah bingung, kumaha carana pikeun nepungan. Ari rek ngahajang-anjang ka paji sobana. Pasti manehna bakal bisa papanggih. Tapi paling-paling ngan ukur bisa ngareret. Ulah-ulah kalah mata kenambahan gudawang na raheut hate. Ieu sababna
Numata harita teh terus we ka Adria teu daekeun ka Mang Amir lantaran sieun kanyahoan ku Pak Haji. Geus cukup ngobrol di Adria, nyimpang heula ka Mang Amir. Di dieu mah ngan sakedeung, lantaran nyaeta bisi kanyahoan ku Pak Haji Sobana. Alusna teh nyi euis geus unggah ka imah, atuh lapur Andi teh teu bisa manggihan. Di Mang Amir langsung Andi jeung Ki Jantra ka imahna Ki Sahudi, di dinya oge teu lila. Sakitu keukeuh diandeg oge ku beena. Andi keukeuh we init deui. Maksudna rek terus kacadas gantung lantaran ari kaayaan hate keur marudah mah mending oge mencilkeun maneh. Alusna teh waktu manehna unggah boh ka Adria boh ka Mang Amir sama sakali taya nu nyabit-nyabit dina perkara manehna basa ngahancap Pak Haji Qadir sabaturna. Kawasna bae ku itu ku ieu oge dihaja meureun teu disubat sabit. Ngan barang tadi manggihan Ki Sahudi kungsi didongengkeun cenah waktu Pak Haji Qadir tas ngalamar Pak Haji Sobana. Di jalan aya nu narajah ngabongohan. Pak Haji Qadir jeung nu duaan mah teu nanaon. Ngan nu rada ripuh teh Jang Husen jeung bujangna duaan. Eta we ngaringkukna oge mani aya poena. Ngan teu disebutkeun saha-sahana nu boga gawe. Lantaran cenah harita teh dibongohan. Andi mah sajoroni ngadengekeun Ki Sahudi cacarita teh teu loba pamolah ngeluh we teu mairan sakecap-kecap acan. Malah Ki Sahudi oge kawas nu geus nyahueun kana rusia hatena. Da eta we tara-tara ti sasarina dina obrolanana teh make terus mapatahan sagala. Ku kituna mah piraku we atuh teu ngambeu. Sahantena biirah piraku teu ngadongeng ka biena. Waktu geus datang kacadas gantung. Ki Jantra mah terus we ngagoler, ngareureuhkeun kacape. Manehna mah kalah terus we gugulayunan mapai-mapai tali anu dijieun tina kulit kai. Nu dirarakeun. Diilik-ilik mah teu beda we ti kunyuk. Pindah ti tangkal kai ka tangkal kai sajena teh mani ngan sajorelat naker. Bosen gugulayunan terus loncatan luhureun batu anu nyaloh cor dina beungeut gawir. Upama seug kurang-kurang tapis mah piraku teu ngagulampeng ka handap. Tapi puguh Andi mah geus cukup latihan lantaran teu sirikna unggal usik kitu gawe. Hasilna teh estuning mata kaget nu nempokeun. Komo lamun geus ngayakeun latihan luncat ka luhur. Tina batu teh celang we kana dahan kai. Cindekna mah Andi teh pangabisana ayeuna mah geus jauh leuwih maju sarta beuki nambahan. Geus ngarasa cukup, kakara Andi asup ka guhana nyampeurkeun ka Ki Jantra anu keur waktu Andi ngalakukeun latihan-latihan. Kungsi manehna nempokeun. Bogo we lain deui gogodegna mireungeuh kahebatanana. Malah dina hatena mah geus cap we boga kapastian yen lamun Andi dibandingkeun jeung si Jakalara luhur kene Andi. Komo upama seug inget kana kahebatan tonjokan leungeun buntungna, yakin si Jaka teh moal bisa nandingan wawasan Andi. Sabot Andi keur ngurut-ngurut leungeun sarta sukuna, ngadadak kadenge dihandap aya nu gegeroan. Sidik sora Adria. Kukituna ngagentak Andi nurunkeun taraje tambangna. Aya rong heap teu kaluhur teu salah. Adria napasna renghap ranjug sarta beungeutna sepa nu lain di kieuna. Ebre kacaangan ku damar cempor. Aduh. Cilaka jang Andi. Adria nyaritana semu-semu nu gugup. Ai. Naon Pak ya? Andi teu kira-kira kagetna mireungeuh bubuden Adria harita pinuh ku kasieun. Ci Pancar kasumpingan Karaman. Karaman? Bumisaan sumpinganana Pak ya? Andi beuki kaget. Teu acan tang tos bumisaha-saha nama.
Mung maranehna teh neme ngahuru di dieu. Ai, boa komprotan si Jaka. Ki Jandra jo museur we sangkaanana kadinya. Lantaran memang kitu cara-carana. Mun rek ngajorang hiji imah. Maranehna sok ngahuru nu sejen supaya jelema-jelema teh tamplok kanu kahuruan. Desa jadi. Mangga tuh Pak. Andi bari ngarawel siku-siku katut bedogna. Ki Jandra atuh teu reda. Ti tadi ge bedogna geus disesepkeun kana cangkengna. Geus kitu mah gulayun. Tiluanana tarurun. Tapi kahandap geus teu ngalobakeun di pamolah. Jurelat, jelang. Andi lumpatna teu sirikna bari luncatan. Lantaran hayang geura tepi ka Cipancar. Ari breh teh teu salah. Memeh nepi ka lembur teh seuneu mah geus hibar. Kawasna aya sababaraha imah anu dihuru teh. Jalma-jalma kadenge pating koceak, campuh jeung sora awi anu kahuru pating beletok. Komo ngawiwiwuna barudak ceurik mah geus matak nambahan sentar kana hate. Kolebat. Andi dituturkeun ku Ki Jantra jeung Adria. Bus ka jero lembur, tetela. Imah nu dihakan seuneu teh lain saeutik-saeutik. Imah Kisahudi mah salamet. Lantaran aya di beh sisi. Ngaredet kaburuan ukur pinuh ku awewe jeung barudak. Red Andi kaluhur. Kabereungah si Ruyuk nyeot nuturkeun. Tadi teh manehna keur cineluk we dina tanggal buah. Barang mireungah dununganana ngagentak manehna nuturkeun. Langsung ka Boy Pak Haji. Ki Jandra ngagorowok. Lantaran manehna mah geus ngarti deui we yen tangtu imahna Pak Haji Sobana nurek dipake sasaran ku karaman teh. Ari breh teh tetela di buruan imah Pak Haji Sobana geus ngaliun ku jalma nu dibaraju hideung. Manto imah rupana geus digedor lantaran tembong geus muka. Red Ani katukangan pager baruntas. Tembong aya nu keur ngintip nu tayalian ti Mang Amir jeung Kisahudi. Can waranieun ngayakeun tindakan naon-naon. Lantaran bangsat-bangsat lain lalawarakeunun. Ngan barang nempo Andi anjog kadinya. Terus we duanana ngagarabung. Geus kitu mah. Jelong-jelang laluncatan kaburuan. Ki Jandra katut nu sejena sabrut we narajang kanu keur tinglaliun. Nu tayalian. Memang komplotanana karna Andi mah terus we ngablesat ngurupan to imah anu geus muka. Bos we ka jero imah. Ari breh teh. Kanca dangu sadayana. Waktu tiheula teh Andi aya di lemur hujung. Nyaeta saleosna ti pasir ayakan basa disusulan ku Nyi Tarsiah teh. Sanyana mah harita teh aya nu nganyahoankeun Jumanta jeung Jimpo nu dititah ku Karna pikeun ngintip-ngintip Ki Jantra. Kalawan samenanaker maranehna geus bisa nitenan gerak-gerikna Andi anu keur laleumpang ngareneng jeung Nyi Tarsiah bari diiringkeun ku Ki Jantra. Barang ku Jumanta dibejakeun ka Karna. Sajongjongan mah Karna teh mani merengut we malah bari jeung kekerot sagala huntuna. Geuleuh ka Andi nu dianggapna jadi panghalang pikeun ngalaksanakeun maksudna. Ki Jantra teh moal gampang-gampang bisa ditewak lantaran sasatna aya nunang tayungan. Memang akhir-akhir ieu teh Ki Jantra keur diincer. Bongan make kabur ti Gajah Ngambung. Anu ngandung harti Ki Jantra teh geus wani nukang nonggong ka Karna. Geus teu ngaku kana kakawasaanana mana misahkeun maneh oge. Ya sababna nu mata Ki Jantra dititenan gerak-gerikna.
Jelas nama rek didodoho ti bongohna. Arek dihajak di taragal mah loba teuing resikona. Jaba ngarasa era we deui bisi kanyahoan ku Nyi Tarsia. Tapi ayeuna Ki Jantra kanyahoan campur jeung Andi. Nu pikeun karna mah ieu teh mangrupa rintangan nu hese pisan ditembusna. Lantaran Andi teh geus kanyahoan sarta kumanehna geus karasa wawasena teu beunang dihina basa. Manehan sorangan kapan nepi ka ampir-ampiran waktu ngarandapan padungdung nepi ka gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup. Ieu sababna nu mata karna jojo reup we bubudena haleungheum baketut haseum. Ngabarerang burilapna panon nu buburilakan teu beda we ti kilat dina mangsa langit meded ku pihujaneun. Sakur nu araya di dinya kabeh oge pehek taya nu wani ngaluarkeun sora. Kabeh ngaharep-hep keur ngadedengekeun jelegerna gelap nu baris nobros kekendanganana. Tapi ngadadak berai pihujaneun anu keur meded teh nyingrai katembus ku sinar panon poe. Kitu mun dipandaikeunana kana kaayaan karna harita. Pasemuana ujug-ujug marah Mai Hegar pinuh ku kabunga. Tapi ari panonna mah tetep we burilakan matak seber nu nempokeun. Kabeneran bisa ditepakeun ke si Ani. Aing nu ngadahar nangkana si Ani nu bakal kena getahna. Si Tarsia ku aing rek diteumleuhkeun ka manehanana. Karena ngagereneng di jero hatena bari panonna rutret ka anak buahna anu keur mendeko pinu kasieun. Bahrowi anu biasana baragagah beregegeh teh teu beda we ti kuda jalu keur beger. Harita mah kumpeu sieun kabarerang kacepretan amarah. Wigeunana kitu keneh murungkut teu beda we ti tinggi digebring. Geus bogoh bangsa cacing cau mah peotna teh alah batan genyer di leob. Lantaran geus puguh Andi teh ayeuna mah aya di hujung babarengan jeung Ki Jantra. Pikeun Bahrowi mah anu masih keneh ngarasa penasaran tacan kalaksanakeun ngedut harta banda Paji Sobana. Jorojoy we hatena hayang nyoba-nyoba deui. Ku kituna kalawan bari ati-atina keur nyaritana pok bae karep hatena teh diterangkeun ka karna. Atuh karna barang adenge maksudna Bahrowi kitu teh jojo haripeut we. Ongkoh deh mun bener bisa kalaksanakeun piraku we ieu teh teu mangrupa hiji teungeulan nu kacedah hebatna pikeun Andi mah. Anu geus kaustara si buntung jago tutugan. Tapi lemburna sorangan nepi ka beunang digadabah ku batur. Komo lamun jeung dihuru mah imah-imahna sarua we jeung nu naplokan ku kokotor kana beungeutna. Ulah-ulah si Andi teh bakal luntur pangaruhna geus moal mangrupa jago tutugan deui. Ieu nu jadi sababna nu mata karna sabaturna ngajorag kalmur Cipancar. Ngan bae alusna teh karna sama sakali teu nyahoeun yen peuting harita teh Andi keur teu aya di Cipancar. Jelasna mah keur aya di Cadas Gantung. Paduduaan we jeung Ki Jantra. Nu watak sadatangna ka Cipancar teh der we manehna ngahuru kampung. Geus kitu bereyak we muru ka imah Paji Sobana. Panto imah digedor setengah nu didobrak. Bus karena ka jero jeung Bahrowi sedengkeun nu sajena tinggal liut di buruan. Ngajaga bisa aya nu rek andon suka aya guam deuk ngayakeun perlawanan. Pasrahkeun bobogan Andi ka Haji. Lamun masih keneh butuh ku Jawa. Karena nyakakak bari ngagawek beheung kampret Pak Haji Sobana. Sedang Bahrowi langsung ngancam Bu Haji jeung Jangdana ku bedogna anu diabarkeun beberelakan kacaangan ku cahaya lampu tempel. Pak Haji gegelepekan eukeun mah ngarasa eungap teu beda we tinu dicekek. Katurug-turug lain deui saberna
mireungeuh manusa anu dangdanana sing sarwa hideung sarta diteregos. Sedang dina dadana aya gambar lancah maung. Lantaran secara hawar-hawar bae mah manehna ngadenge beja yen nu kitu pandena teh tayalian ti hiji kapala penjahat anu kacida telengesna. Oh, lain kakak haji. Ayo pasarahkeun tah bobogan andika teh. Gawat. Karena bari ngajengkangkeun Pak Haji Sobana. Atuh galedug we sirahna kana juru bangku. Cer getihna. Cer we getihan. Aduh, la ilaha illallah. Ampun Gusti. Pak Haji Sobana bari kusah kos teh rek hudang. Getih tina sirahna terus ngaberebei masihan bajuna. Lain kakak dikir haji. Duit deh jeung perhiasan kariekeun. Ari hayang kana hirup mah. Hayo ganjang duduhkeun. Di mana tempatna? Karena bari nyabut peso balatina, heg diamangkeun kawas nu rek dilempagkeun kana dadana Pak Haji Sobana. Ampun. Kaula neda hirup. Pak Haji Sobana sorana pegat-pegat. Awakna ngadeg-deg kawas nu muriang. Bohak nu dina sirahna mah sama sakali teu dirasa. Kasurung ku kasieuna anu pohara. Peso balati teh geus asa cereb bae niruk jajantungna. Pasihkeun batu. Abahna supados salamat. Bu Haji arep apeureupeup. Jaba mang hariwangkeun kanu jadi salaki. Ngarasa giris deui mireungeuh lelewana Bahrowi anu keur ngancam ku bedogna. Mireungeuh rigigna oge geus matak seber. Sanajan ari beungeutna mah teu kanyahoan kumaha rupanana lantaran ditutupan ku lamak hideung. Sumohon Abah. Jangdana mairan kahayang indungna. Manehna oge lain deui kokompodanana. Geus asa beret we beheungna dipegatkeun. Mangga atuh nuhun, mangga. Pak Haji bari jung nangtung, jarig jeug. Manehna lempang asup ka kamarna dituturkeun ku Karna. Cetrek muka lomari pakaianana, cetrek deh muka sorogna. Ari ditarik teh ngan aya duit we perakan jeung ringgitan. Moal aya 50 perak. Asa kieu haji? Karna nyentak bari muncereng. Sumohon. Pak Haji Sobana tetep bari ngadeg-deg. Bohong. Jeung perhiasan sapotong-potong acan. Ayo tuduhkeun. Lusajana, ayo. Karena ngarasa terpercaya, piraku we Haji nu kabilang sakitu jegurna, make teu ngabogaan perhiasan onaman. Sumohon teu aya deui. Sareng da teu gaduh perhiasan bapak mah. Bohong. Ayo tuduhkeun. Tuduhkeun sakali. Ari ngarasa lebar ku nyawa mah. Karena bari ngerawek kana beheungna Pak Haji Sobana. Dicekek, bari didedetkeun kana lomari. Leres, teu aya deui. Pak Haji Sobana sorana meh-mehan teu kadenge lantaran beheungna terus dicekek. Bohong saji. Hayang modal beurnya sia mah. Sarta teu ancaparah deui jekuk we. Pak Haji Sobana ditinggang cukang irungna. Atuh kontan ari jerot. Cerurung we getihna muncrat tina liang irung. Aduh, ampun. Pak Haji sirahna ngulahek, berbei. Cipanona bijil ngabarengan getihna nu terus ngalay. Ampun mata sia. Bari jekuk deui, gadona Pak Haji ditimpa, galeong gebut we atuh. Pak Haji namru. Aduh, ampun. Leres daya deui. Bohong sia.
sia mah leuwih lebar kana harta jeung ini mah kana nyawanya. Dasar Haji Kuman. Bari durung we Pak Haji Sobana digustur keluar dibawa deui ke tengah imah. Red karena kajang dana anu keur ngaharuk we teu beda ti buuk menang mabuk. Merengeh nu jadi bapak digusur teh ukur nyeredet we bari hatena tambah ngageter. Komo Bu Haji mah renghap bari calangap taya sora anu kaluar. Karasana kalah ka asal gendok we dina tikoro. Sot Pak Haji Sobana ku karna dilesotkeun. Karawak we ayeuna manehna newak jang dana. Bugna digunyang. Sarta tanta parah deui. Jedak we cukang irungna jeung careham jang dana dihanca. Jerot deh ditimpah gadona. Jang dana ukur bisa gerung bari ti budaya buncelik. Jauheun kana ngalawan. Eger mah saya pangabisa katurug-turug nyang hareupan lawan anu sakitu seseg wewegna tur rangeteng ku pakarangna. Alah, mun anak mah malah disiksa kitu atuh. Bu Haji ngoceak dengek bari reumbay Cipanon. Paparahna mah hayang ngarangkul kanu jadi anak anu harita keur sosolontodan. Teu beda we ti nu sakalor. Ngan orokaya bedogna Bahrawi tetep manco matak paur. Moal disiksa ngan rek dipadaran. Hayu Haji, lebar ku nyawa anak atawa lebar ku harta banda. Karena bari malik ka Pak Haji Sobana. Anu harita kaayanana geus sepa. Bias. Bari awakna beuki ngadeg-deg. Merengeh nu jadi anak keur ngabebengkang. Bari lebah dadana dijejak ku karna. Pak Haji ngan ukur bisa ngecelahkeun Cimata. Pasihkeun we atuh abahna. Bu Haji sorana pegat-pegat. Dina keur kitu mah leuwih penting kasalamatan nu jadi anakna jeung tinimbang ngeukehan harta bandana. Nu ceuk ingetanana. Banda mah bisa disiar deui. Tapi nu jadi anak lamun nepi ka binasa ditanda sadeungeun. Beu bisa kumaheun teuing matak samagaha kana hatena. Sabot keur kitu gebray. Panto kamar nyeuis muka. Torojo nyeuis kaluar. Ari red ka inung bapana katut lanceukna nu kaayanana geus teu walakaya. Dan tak parah deun sareudeg we manehna muru Bu Haji. Gabrug ge ngarontok. Ma, aduh. Ma. Nyeuis terus ngaguk-guk bari ngarangkul ti pereket. Memang keur waktu tadi mah manehna teh ngadedempes di kamarna. Manehna nyahun yen imahna kadatangan ku nu jarahat. Nu matak terus we ngahep-hep bari ngadeg-deg. Tapi barang kadengeun nu jadi bapana sarta lanceukna ngarandapan panyiksa. Ngagentak manehna kaluar ngarasa paur. Sok sieun kolot-kolotna katut dulurna ditandasa nepi ka hanteuna. Geuning Haji teh. Boga nu herang-herang. Karena ngahehe bari neuteup kanu keur nyuuh kana dadana Bu Haji. Kieu we Haji, keun atuh. Ari ngarasa lebar ku harta banda mah. Tapi anak awewe, anak awewe Haji, ku kaula baris dibawa. Kakarage ngalingkup, bibir masih keneh baseuh tas nyarita. Korebat, ukur mangrupa kalangkang asup ke jero imah. Nyaho-nyaho jebrol we. Aya sora nu matak ngarugrugkeun angen, disusul ku ngagedebutna badan karna nangkarak bengkang. Bogoh we, kabeh oge eueuh nu teu ngaranyug, ku tina reuwas-reuwasna. Disangkana mah aya gelap salah mangsa. Atuh Bahrawi nu masih keneh hareugeun tacan bisa nyidikeun aya naon-naonna. Nyaho-nyaho leungeunna nu keur nyekel bedog teh ngadadak sing sireumeun, disusul ku ngakeduk aya nu notog kana gadona. Cowot. Bahrawi ngoceak, badanna ngoleab terus we ngagedebut teu beda ti karna. Jeung aing lawana jaka Bahrawi. Andi nyaho-nyaho geus ngajegawe nyang hareupan kanu duaan. Teu samar yen ieu teh Jaka jeung Bahrawi.
Andi, aduh, nuhun Andi. Bu Haji teu karasa deui ngagerok bunga. Ai, si Buntung mah kerek ngajajagoanan ka aing. Karena bari ngagentak hudang. Mun teu ditergoas mah piraku teu ngagedur sinar matana. Ngebrehkeun ka ceceubna anu pohara. Ulah kalaka bacot ya Kak. Memang sia teh keur ditayangan ku aing. Ayeuna datang pisan. Dalah Andika oge Bahrowi. Ulah ngeunah-ngeunah hirup di dunya teh. Sing inget kana dosa-dosa nu geus dijalankeun ku Andika ka bapa kaula. Ayeuna kudu ditebus ku nyawa Andika. Dina mudalkeun kecap-kecapna teh ka Bahrowi mah meunang disebutkeun teu pati kasar teuing Andi teh. Pang-pangna mah masih keneh aya karumasaan. Eukeun mah Bahrowi teh nu kungsi ngamamenan durug-durug jadi guruna deui. Rek naon sia teh make neangan ka aing segala Buntung? Tina perkara anakna si Jantra. Kapan ku sia dihakana? Ayeuna sia teh rek nempuhkeun gegeleh ka aing ya. Karena bari ngahehe. Mimiti manehna rek ngaliarkeun racun supaya Andi kalap nu antukna jadi poho kana temah wadi. Geus kitu mah moal hese ngaragrageunaana. Naon? Bajingan sia. Rek neumeuleuhkeun gegeleh ka aing ha? Tetela Andi teh jojo kalape hatena. Sarta teu antaparah deui sabrut we manehna narajang kakarna. Nu pikeun Bahrowi mah teu wudu ngajadikeun kauntungan oge. Lantaran lamun teu kitu bisa jadi Andi teh ngaheulakeun narajang ka manehanana. Nu dianggapna musuh gerot nu geus taya hampuraeunana deui. Lain neumeuleukeun Buntung. Nu teu karasa ku sia ha? Waktu dilebokna. Karena bari ngagentak ngolebat ka gigir. Yeuh, ngaheumbatkeun dampal leungeunna dina gerakan gurame ngabintih. Sedang perep gancana ngabeusur ngirimkeun jurus gugur gunung pikeun ngahanca dada musuhna. Setan sia. Ya bener sia mah. Tabiat teh leuwih hina tibatan sato. Ani ngagentak ngalelapkeun badana. Berat. Rama-rama leungeun katuhuna ngajamret kulit beteungkarna dina gerakan cakar heulang. Aduh. Karena teu burung we ngagero. Sarta badana semu ngajurung kunung lantaran karasana si beuteung teh kajual kabeh. Pangkawaras ya, bakal jamret kulit beuteung salah ha? Karena nu memang ngamilik daya kekuatan nu teu kira-kira hebatna. Manehna masih keneh tagen bisa nahan ka nyerina. Sedeng leun katuhuna mah geus ngahiuk deui. Deuk meulahkeun sirah Ani ku teunggalan ujungan. Rasakeun ku sia setan. Ani memang geus bisa ngajudi karena gerakan nu jadi lawan. Magentak manehna ngangsorodkeun suku katuhuna ka hareup. Ngabarengan ngangsorodna su kenca sarta hiuk we. Leungeun buntungna deuk dipake mabeg punuk. Nganorok kaya. Karena oge cukup ringes karena naon-naon nu dimaksud ku nu jadi lawana. Kukitu nagentak manehna malik ngatuhu 80 derajat. Jadi seolah-olah posisi badana nonggongan Andi. Juraat. Suku kencana diangsorodkeun ka hareup. Ngabarengan gerak si ku kencana notog ka tukang mageduk kana iga burung Andi. Gilek karena malik deui 80 derajat ka tukang. Sret. Suku kencana maju ngabarengan jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Rek ngahanca badan Andi anu harita keur ngaheungeu. Keur mah timpugan leungeun buntungna poos. Katurug-turug iga burungna beunang ditotog ku siku nu jadi lawan. Tapi barang Andi mireungeuh pereup karna nu bangbaraan ngaluarkeun sora nu ngahiuk meulah angin. Magentak manehna oge nyebrutkeun leungeun buntungna. Lantaran geus taya dangkap pisan pikeun ngejat nyalametkeun diri. Iwati kudu untung-untungan ngadukeun kakuatan leungeun buntungna. Jebron. Dua tonyokan diadu. Andi mundur sababaraha lengkah. Sedengkeun karna magentak ngajaul ka tukang bari leungeunna kekerepengan. Tetela leungeun buntung teh geus bisa nandingan kahebatanna jurus gugur gunung. Anu karasana ku karna teu beda we ti nonyok benteng wajah nu kacida wedelna.
Sabot keur kitu, hiu Barowi ngahambatkeun bedog ngabongohan. Awas ngani. Geus ngagorowok ngabejaan. Ku kituna geus cukup pikeun Andi mah ngajadikeun tangara yen aya bahaya tukangeunana. Teu ngalobakeun ge ngomong. Gila we manehna mali ka tukang. Ngarobah kuda-kuda. Suku katuhuna jadi sajajar jeung kadudukan suku enca. Ngawangun kuda-kuda lebar tapi pancuh. Kuriwal terang. Bedog Bahrawi dipapag ku siku-siku. Sabot bedog Bahrawi ngolewen, seret we Andi ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Hiu. Dengan buntungna dipake ngababuk leungeun Bahrawi anu keur nyekel bedog. Bareng jeung Bahrawi ngajerete sarta bedog naragrag. Siku-siku Andi terus ngahiuk langsung ngabelentrang kana sirah Bahrawi. Tobat. Bahrawi ngoceak, "Selonton, bro, we manehna nyuuh." Leungeun duanana teu leupas nanangkep sirahna, nu karasana lain deui nyanyautanana. Kanca dangu, karena nu memang daya kakuatanana tetela lain hampas-hampaseun. Ukur sakedeung ngerepengna teh, geus kitu mah sabrut deui we. Manehna narajang ngagunakeun gerakan jongjolong notog. Andi cingceung lantaran geus kajudi hiukna panarajang lawan. Lain ngagunakeun tanaga anu sabongrong. Beda ngaheabna kana awak, matak ting sariak bulu punduk. Ku kituna ngagentak manehna ngagilir nyerong, bari ngabebeskeun siku-sikuna kana cangkengna. Hiu, des. Tenggelan kedeta ngahanca pigelang lawan. Karena ngerepeng deui bae, bari ngagentak leungeunna ditarik. Bareng jeung eta, hiu, leungeun kencana ngadius rek kahanca careham. Ani ngagentak ngagiwar micin panonjok. Tapi karena memang daya kakuatanana matak ngagetkeun. Leungeun nu tadi ngerepeng teh kalka nyebrut deui. Malah gerakanana sakali ieu mah kacida cepetna. Nu antukna geus teu bisa disingkahan deui gejrot kana careham. Hakan si Andi karena nyorowok sarta samemeh Andi bisa ngagerakeun leungeun buntungna pikeun males narajang. Karena geus hasil ngahiukeun leungeun kencana ngajebrot deui kana careham. Nu tumerapna ka Andi. Sanajan bener manehna kuat ngadahna, tapi teu burung we manehna nepi ka ngajarigjeg kuda-kudana jadi pajengjar sarta sirahna semu ngadangheung ka tukang. Nu pikeun karna mah mangrupah jika sempetan nu kacida hadena pikeun neruskeun panarajangna. Ku kitu rahiuk deui we leungeun katuhuna diheumbatkeun pikeun ngahanca sirah lawan ku teungeulan ujunganana. Ora kaya Andi oge geus surti kana mamalana. Lamun seug manehna kudu terus-terusan kebenangan. Komo teungeulan ieu mah beda hiukna, tangtu bakal leuwih hebat tumerap kana dirina. Kukituna ngagentak manehna ngaragrageun badana dina gerakan caringin rungkad. Bareng jeung eta, Andi kalaban teu ngalobakeun dimikir. Iuh we, manehna ngagunakeun dua leungeunna deuk dipake ngarampit sukuna karna dina gerakan leled samak. Kan bae karena oge surti kana pibahayaeun. Ngagentak manehna ngajaul ka tukang. Untung kabeneranana di jero teh kacida legana. Ngagemlang teh naon-naon. Iwati bangku sisibilik. Lemari wawadahan di juru. Ari kursi meja mah puguh ditempatkeun di tepas. Lemari pakaian atuh diteundeuna di pangkeng Pak Haji. Mireungeuh karena ngejat. Ane ngagurinjal hudang. Oge lantaran kasurung ku nafsu anu beuki ngagugudug. Lumeh bieu carehamna nepi ka 2 kali pisan kabeunangan. Manehna teu panjang deui mikir, sabrut we narajang ngasupkeun jurusna dina gerakan heulang macok ciptaan pribadi. Sedengkeun karena nu memang geus sadia pikeun nadah panarajang. Ngagentak manehna ngolebat ka gigir bari ngahiukeun teunggelan ujunganana. Tapi Andi kalawan kacida cepetna ngagentak ngagilak malik. Lap. Nyalametkeun badana dina gerakan heulang ngagalaprak. Karena rikat mundur lantaran kasieunan. Sukuna dirampid ku gerakan leled samag. Tapi Andi ngagentak ngajorelat bari nyambarkeun gerakan cakar heulangna. Nu pikeun karna mah kapaksa deui bae kulit beuteungna beunang dijamret. Bareng jeung eta, yeuh, leungeun buntuk Andi ngadius
sarta sakali ieu mah teu bisa dikepeskeun lantaran karena keur muringis baribadana semu ngajurung kunung akibat jambretan cakar heulang. Atuh teu anta parah deui leungeun buntung teh sabamena ngacebrod nembrag pisan kana sasaran anu ngajadikeun karena nepi ka maceleng sarta badana ngagedebut kana bilik. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.